Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajama tina 2 salat kalawan minas sapari tina nyanyabaan. Lapan minas sapari upami diharjian kurang aya 2 salat 2 Rasul ngajama ngumpulkeun 2 salat dina waktos nyanyabaan. Cobi upami urang sadayana maca sapertoskeun kitu, kapan urang bakal langsung ngahukuman berarti kayaknya dua ngajama 2 naon salat. Assalamualaikum. Ya, mohon. Apa tuh nabi jangan selesaikan. Api di hadapan jelema, di hadapan Gusti pada mendingan izin urang jaga di akhirat. Sok aya siapa teh tah? Nah. Duh cenah ini budak api we. Pada keuna sing api izin jaga di hadapan. Angkat we ngobrol-ngobrolkeun pamang nuju ngopi selesai. Tak kitu deui sadayana. Naon tadi teh? Sehat. Hilang geunya. Upami urang ningalikeun hadis tersebut, saurang teh kieu Rasul ngajama 2 salat dina waktos nyanyabaan. Oh, berarti upami bade angkat-angkatan 2 salat biasa jikeun. Bahaya eta. Upami kitu tingali 8 ku urang. Walaupun teu disebutkeun magrib sareng isya, duhur sareng asar, tapi kurang tiasa kapenak ngalakuan kalimat. Teras minas sapari. Naon sapar-sapar itu nyanyabaan teu sagawaya sapar. Teu sakamoyong nyanyabaan oke. Pan aya mah kapan urang teh keur indit ti dieu ka Ciamin ge di salat naon di jamaah. Naon salat kapan minas sapari ti dabina ge kahade bahasa Arab kedah dipelajari eta lapatna di mana aya kalimahna kalimah isim nakirah bari mufrad lapatna teh lapat am minas sapari saparun teh mufrad nakirah deui berarti lapatna am lapat nakirah teh umum perjalanan ya ka mana wae umum lapatna mufrad tapi di mana aya alif laman kan terapan ku alif lam makna nakirah jantan makna umum jantan makna khas. Itu diantaus. Dina waktos alif lam teu aya moy teu sembarangan naon sih aya alif laman sih. Pantiasa we min sapari, minas sapari. Teu aya alif laman. Eta alif lam menentukan bahwa perjalanan bukan perjalanan anu saenakna, tapi perjalanan anu aya katampuanana. Mana sakumaha marhalataini 2 pamondokan perjalanan teh. Tuh kitu itu usul fikih. Sareng anu sanesna deui. Mata aya lapan-lapan dina Al-Qur'an ditaksis ku ayat Qur'an deui. Aya lapan-lapan am ya lapan-lapan umum dina Al-Qur'an ditaksis ku hadis. Oh itu sembarangan. Itulah usul fikih. Urang mah bagian fikihna wae nu rawasnya. Udah mikir kadinya mah capek. Naon isim, naon nakiro, naon isim nakiro, naon umum, naon khos, ya, naon taksis ke bagian barudak santri eta. Moy pelajaran teh sur mata lieur kana mastakana. Ya, hadirin sadayana itu disebutna ilmu usul fikih. Terus sadayana jadi mampu kana usul fikih. Tapi kita sakalaya alhamdulillah seueur ulama ahli usul. Alhamdulillah. Urang makan terosna we tahun teh kantun ngawapkeun sanes ngasakan deui tos asak urang. Daras itu saseekna kapan tahu eta susah urang makan teu ngawapkeun. Cauk ge tos asak padahal hoyong jangan cauk kieu teh prosesna panjang. Nungguan ge sabaraha bulan hoyong jadi caungan teh nya. Dikawit melak urang kota komo saumur-umur teu pernah melak cau tapi waktu nuang cau mah sami we
ayeuna ya karas seumur teu pernah melak duren, teu pernah melak kadu, tapi keur usum miluan. Seumur teu pernah melak ya bedieuna boga takar rambutan, tapi usum rambutan. Kamarkaan. Diri sadayana tos udah makan tu nikmatna alhamdulillah. Lajeng para sepuh eta ieu ilmu fikih. Wa min syuruti sholati at-taharatu minal hadasil akbar wa huwa al-ghusl. Di antawi syarat salat wajib suci. Syarat salat teh berarti kedah aya satu acan dipidamel satu acan salat, oge kedah ngingintil dugi kana salat. Suci di satu acan salat teh urang teh tos kedah dipidamel tah. Ya, dugikeun ka prakna midamel salat teh sucina kedah aya. Nah, geuning salat kedah suci kapan urang teh mayun ka Gusti Allah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah teh bersih moal nampi kanu kotor, moal nampi kecuali kanu bersih deui. Sajabiti eta aya dawuhan Kanjeng Rasul la yaqbalullahu sholatan bila tahurin, rawahu Muslim. Bahwa Allah moal nampi kana salatna jalmi kajabi suci. Nu kadua hiji kaluar mani, nu kadua jima, nu katilu haid. Bahasa orang sedang sari malempang haid. Ada bahasa Arab naon? Haid. Di mana istri haid wajib ke upami tos naon? Tos bersih tos saat, di mana tos saat wajib harus lain keluar darah enggal naon? Aduh. Sanes kitu. Kaopat wan nipasu. Nomor kaopat nipas. Kunaon geuning nipas wajib adus? Sabab nipas teh damun haidun mujtamiun. Nyaeta darah yang terkumpul. Janten kahalang panginten kunaon? Ku janin anu dikandung. Nu pada akhirna eta darah nipas kumpul di lebat. Waktos janin keluar ngiring naon? Ngiring keluar. Itu dari sadaya. Numawi statusna darah nipas mah sami sareng darah haid. Dina pada haram sholat, haram puasa, haram nyabak Al-Qur'an. Itu anu naon? Anu nipas sami sareng anu haid. Kenging yang sholat ngan bentena, upami sholat mah teu kenging di kodoan, upami sauma wajib di kodoan. Oh, atuh upami nipas wajib di kodoan sholat mah repotnya keur mah ukur lalulus cara rape ieu kedah naon? So Allah teh kapan kurang kumaha bageur kanu tos hete ya, punten-punten sholat ge teu kudu naon? Di kodoan pados teu ajrak-ajrakan teuing nah ieu tos lahiran kalak karu Allah tos tapi teu ngalepatkeun keun mudah-mudahan janten mujahidahnya sebelum berjuang ayo ini gitu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwan sababna urang tasik urang diterang nomor sabaraha? Kalima terakhir nomor kalima wiladah ngalahirkeun. Di mana ngalahirkeun wajib adus. Wajib adus eta mah ngalahirkeunana aya babaseuh atanapi garing ngalahirkeunana tetep wajib adus. Walaupun aya nu ngahukuman di mana garing mah teu wajib adus. Tapi sabilil ikhtiyar kehati-hatian di mana tos ngalahirkeun wajib adus wiladah adus jadi sadaya atos limanya ditambahan dina sapina mah genep nyaeta nu maot ge wajib diadusan
mungkin leres teu merdeka wae tadi mungkin kalau apa gitu mun panginten abdi kantos kuping dongeng dipun bapak gaduhan guru ngaos anjeunna ngadongengkeun kieu guruna teu kantos diadusan deui namun margina anjeunna tos diadusan tapi tetep wajib diadusan pamit kieu ye urang teh adus tos adus naon mau adusan deui teu terima adus pake naon memang nah gitu partuna adus aya 2 wa qurudul gusni isnani dihijikeun pasalna pamal pados taman paruna adus aya 2 hiji niat turabnil hadasil akbar wa nahya nyaeta niat ngaleungitkeun hadas ageung urang matos biasa anu enteng we nging dibuang sadayana ieu teh fardu sunatna kacanak da kenging para guru para ulama para kiai nya urang mah kantun raosna nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari anil haidi parlillahi ta'ala tos kumplit padahal mah nawaitul gusla ugo kecekap tapi dicanak di fardu sareng sunatna urang mah kantun turut ke para kiai kantun turut ke para ulama raos urang sagala kantun raosna itu niatna upami tina nipas anil nipas sunahkeun niat abdi adus ngahilangkeun hadas ageung tina haid tina nipas tina jima tina kaluar mani tina ngalahirkeun fardu karena Allah tapi dina naon teh dina mana bari disarkan umpah awal juz tina anggota badan nging baina cai nawaitul gusla rabbil hadasil akbar Allah hidup gujemur we niat sanes kitu tapi kedasaran sareng ngucurna naon saya tina keranta ngucur langsung teu kenging tina pas adit kapan aya aturan cai dah 2 kula pamit 2 kula moal paur kapannya kaya aturan-aturan akan dibahas dari dia aya bab cai geus sanes gampil urang teh ya biasa dietang mau cobi mau kadang di bumi teh sok nganggepakan ti toko teh nya teh 2 kula hatana pinter ke kada diukur upami urang bade hoyong apik dina bab cai urang di awas ieu upami lempeng-lempeng kudu lieur kudu ngarompak segala eta mah teu lampu saudara segitu aya aturan bab 2 kula kelah dibahas mudah-mudahan para nyambung urus sadaya nu kadua ngawalatran sadaya badan kulitna bulu-buluna daging jagina wajib kawalatran termasuk kekeongeunana anakkeun kudu kudu dibersihan rekod dia roromeheun tak perpecahan antar suku eta kedalam leres cai dalam eta ya upami sato jarum wae ka kantun teu sah ieu mah aya cet manggung tukang cet itu kan ngecat dia dan tukang ngecat mangga ya tapi kahade waktu sholat ngindungikeun ka aya naon cet sawarna cet mah ngahalang kana tembusna naon tembusna cai kira dibuangan heula sisit laut itu sisit laut napol sisit laut mah napol ieu kasih cai teh naon teu nembus tim eksam itu kandal tinta tipis itu tembus umpami kandol